Para wargi anu mulia, kumaha ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresepkeun api dengan carita tanapi dongeng Sunda. Di mana wae ayana mugi sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng sehat batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina denget ieu pribados tiasa nepangan di palawargi sadayana nya anu sejamedar deui carita anu katunda dina waktos anu kamari alatan kasapih ku wanci kepegat ku mangsa. Carita Jaka Lalana anu sejadi pedar teh nyaeta sapertos biasanya satu acana pribados paris medar ieu carita tawoleh-woleh saja nada dihapunten saupami teh mah aya kaleresan anu kasabit namina kasebat asmana anu kaleresan kacacandak dina ieu carita oge padumukan anu kaguar kitunya ulah kirang-kirang ngahapunten nya kasadayana kumagi mah mung sakadar carita anu teu aya dina kanyataanana. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tinggana waktos ieu carita Jaka Lalana sejadi kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Astagfirullahaladzim. Mang Qadir. La ilaha illallah geuning eta teh Mang Qadir. Mang Qadir aduh ampun. Kumaha teuing ieu teh. Aduh, ieu mah yeuh. Kumaha teh? Cek Anggala harita anu geuwat manehna tuturubun turun. Papai-mapai gawir nulung kawing. Murug ka palebah Mang Qadir. Nu harita teu ragrag handap teh sasat nyangsang alatan bitisna kapanggangku pancu. Anggala gogorobasan turun sabari muntang kana akar-akar areuy jeung tangkal anu laleutik oge jujukutan anu aya di eta gawir. Anggala nu harita memang ngarasa reuwas da tadi teh kajurung ku nafsu. Narajang Mang Qadir nu keur balanga nya aya we rasa hanyakal mah tanggeus nempo akibat nu dilakukeun ku manehna tadi nu kawan tu gagabah ngalakukeun tindakan anu teu dipikir heula ti balukareunana anu sasat nyelakakeun batur samalah hampir ngabinasa ngaleungitkeun nyawa papada jalma. Sok sanajan naon rupa nu karandapan ku Mang Qadir teh tamahana sorangan tapi pan bisa meureun tadi teh
Saupama teh mah diajak heula cumarita sacan ngalakukeun tindakan anu nyaho tadi teh bisa nyadarkeun Mang Kodir. Nya nyadarkeun Mang Kodir saparakan tina laku lampahna anu keur sasar. Da Kisani oge salila ieu mamatahan Anggala teh nya ge dilatih ilmu bela diri tapi dipahing pisan mun teh mah digunakeun keur ngabinasa sasama. Dahal anu penting dina ilmu bela diri nu diajarkeun di paguruan Akisani mah estu pikeun ngalatih diri, meuper amarah, ngandalikeun diri tina laku lampah anu teu hade. Ilmu bela diri soteh lain kudu pinter gelut hungkul atawa masehaan jalma sok sanajan dina aya dina salahna. Pan ngaranna oge bela diri anu boga harti sing bela kana diri nalika nafsu jeung amarah mimiti kumawasa kana diri pribadi atuh kadituna sing bisa ngaraksa tur ngabela sasama nalika dirina teu wasa ngariksa boh awakna boh hatena tina pangrobeda laku lampah anu sasar tur nu nyasarkeun. Tah kulantaran kitu ripuh-ripuh oge Anggala teh kudu bisa nulungan Mang Kodir satekah pola awakna nu harita ngagorobas kabeh handap. Sabari babalicetan luncat nincakan batu-batu nu naronyol dina eta gawir pikeun dijadikeun titincakan. Puguh we mun teh mah ninggang ka jalma nu teu kalatih mah ari pola sarupa kitu teh matak nyilakakeun ka dirina. Moal teu terus we meureun raga-raga dasar jungkrang nu sakitu lungkawingna. Makaning di eta handap jungkrang teh sarengtong pisan ku batu-batu sareukeut. Tah kusabab Anggala mah geus kalatih kumang pirang-pirang ilmu bela diri nu geus diajarkeun ku Akisani. Jadi santeuna Anggala mah sajeroning kukurubutan dina gawir teh bisa nakerana nyaimbangkeun awakna sangkan henteu ngagebrus ka handap jungkrang. Atuh saenggeusna nepi ka palebah Mang Kodir nu harita nyangsang alatan bitisna kapanggang. Mang Kodir kaayaanana estu mata kuatir awakna nu ngagulawing ka handap geus cuuh ku getih nu nyurucut tina tatu bitisna nu kapanggang ku pancuh teh nu posisina tibalik aya sabeh luhureun awak. Puguh we atuh salian tinahan kanyeri alatan tatu nu salian tinahan kanyeri alatan nahan tatu na teh kudu ngarasakeun liurna sirah nu aya di sabeh handapeun awak. Anu antukna Mang Kodir teh teu sadar nya teu nyadarkeun diri pingsan teh kitu mitra. Atuh nalika Anggala ngaragap waruga Mang Kodir
Acida ngaranjugna reuwas na keranan. Terus manehna teh sejak narekan heula, sejak menerkeun heula posisi awakna sangkan bisa dipernahkeun waruga Mang Kodir teh anggala ngaitkeun heula sukuna. Suku nu palebah katuhuna kana areuy nu dirasa kuat pikeun nahan dua awakeun. Langsung sapada harita sejak ngangkatkeun awak Mang Kodir sangkan rada merenah meusan. Kalayan ati-ati pisan bisi Mang Kodir keburu sadar tina katurelenganana. Saenggeus merenah mah posisina atuh anggala teh buru-buru nyabut pancuh anu nancep manggang kana bitisna Mang Kodir. Nu tetela rada hese oge. Eta pancuh dicabutna teh kalayan dibarengan ku maca bismillah. Antukna eta pancuh teh hasil oge dicabut. Kalayan bisa leupas tina bitisna Mang Kodir. Atuh cer getih mancer tina urut tatu nu katojos ku pancuh teh. Mun teh mah Mang Kodir keur dina kaayaan sadar mah tangtu Mang Kodir teh moal teu kokowowongan nahan kanyeri nu pohara. Nyage ngarasa ginggiapeun anggala teh ningali getih nu sakitu juuhna. Maksakeun karep manehna teh nyamaksakeun karep harita teh. Dasasat kaayaan darurat anggala teh. Harita teh sejak ngaberewekeun baju kampretna nya boga manehna pikeun dipake meungkeut bitisna Mang Kodir urut atuh teh dikirana sangkan aliran getihna pikirna sangkan aliran getihna rada kapenat saheulaanan mah. Lamun teh mah teu buru-buru dibeungkeut atawa dipenet aliran getihna sok inggis Mang Kodir teu katulungan kusaba belum ngaluarkeun getih. Tapi anggala teh harita duka kaweur duka gempeur. Nalika rek nyoehkeun kampretna pikeun nalian eta urut tatu Mang Kodir teh leungeunna teu sadar ngalesotkeun awak Mang Kodir nu tadina disangkeh ku leungeun kencana. Atuh ari kulusur awak Mang Kodir nyorosot ragrag kana dasar jungkrang. Terus sakitu gurawesna kalayan dihandapna nyampak batu nu taringgul. Atuh teu kudu dicaturkeun deui mitra. Harita awak Mang Kodir teh ragrag ngegejret ninggang kana batu nu aya di eta jungkrang. Kadenge ku anggala kuat ka kepruk atuh sorana. Nya bongkena meureunan geus titis tulis ti Gusti Nu Maha Suci. Nya ge anggala teh satekah pola rek nulungan tadina mah. Rek nulungan Mang Kodir sangkan katulungan nyawana. Tapi meureunan nya geus lain jodoh nah kitu meureun tarekah anggala teh nya ge satekah pola. Anu antukna
nyawa Mang Kodir teh teu katulungan. Alatan ragrag ngagejeret kana batu pisan. Ngaso heula mitra ngaso mohon. Sapertos biasa atuhnya dina sesi ngaso ieu pribados sejak silaturahminya nepangan wargi-wargi sadaya anu saratia geninganan ngadangukeun ieu padaran carita. Hatur nuhun pisannya parantos manco dina ieu channel. Oge kanu parantos subscribe, kanu parantos nga-like, oge kanu parantos komentarnya. Kitu deui anu parantos kersa ngabagikeun kana channel sosial media sewang-sewangan kitu tah. Hatur nuhunnya eta teh salah sawios pangrojongnya pikeun pribados kangge teras deui semangat kitu tah ngagarap ieu carita muhun. Sok sanaos masih keneh basajan kitu teh nya. Oge teh can tiasa nyogemakeun, masing tiasa ngahibur kitu nya. Masing janten pangbeberah mana ka wargi sadayana. Muhun. Atuh diantawisna nu sejak di tepangan dina danget ieu nu terutama anu parantos lebetnya dina kolom komentar wargi-wargi anu parantos japri nya ka naon kitu kana WA pribadi kitunya. Di antawisna aya saderek Kang Ade Sukarna di Cicadas Bandungnya. Mugia area dina kawilujengan Kang Ade atuh nuhunnya salam baktos ti pribados. Salajengna oge ka Kang Mariana Yana, Kang Yana atuh nuhunnya nu linggih di Rengas Dengklok Karawang anu teu oleh manco geuninganan. Salam baktos ka Kang Yana oge kulawarga di Karawang mugia area dina kawilujengan sadayananya. Terasna ka Kang Dego Cimerang ya teh nu linggih di Purwakarta. Salam baktos Kang Dego mugia area dina kawilujengan sadayana. Terasna ka Kang Iim Ruhimat. Mohon Kang Iim Ruhimat anu linggih di Tasikmalaya. Salam baktos mugia aya dina kawilujengan sadayana orang Tasik. Salajengna ka saderek Egi nu linggih di Cijerah. Salam baktosnya Egi, Kang Egi Kamil, aduh sobat dalit pisan eta teh nu linggih di Cijerah. Mugia aya dina kawilujengannya saderek Egi. Salajengna ka Kang Rahmat anu linggih di Kampung Jenggung, oge kumna ka warga Kampung Jenggung Cianjur sadayana. Atuh di dinya teh aya saderek Paujan, saderek Sahrul, saderek Samsul, ka Mang Ade Endang, oge ka sepuh-sepuhnya, oge wargi-wargi sadayana nu di Kampung Jenggung. Mugia sadayana aya dina kawilujengan sarehat lahir sarehat batinanya. Salam baktos ti pribados hatur nuhun pisan ka sadayana anu parantos ngarojong kana ieu channel. Ko urang jenggungnya terutami. Atuh salajengna ka Mas Oyum anu linggih di Bebo Raya. Salam baktos Mas Oyum mugia aya dina kawilujengan. Saterasna aya wargi enggal ieu teh anu parantos lebet kana kolom komentar. Ka saderek Haris Arisandi nya nu linggih di atau setama saderek ieu ka pangarsa Kang Ius nya nu Ius anu linggih di Batu Jajarnya. Nuhun salam baktos ka Kang Ius. Atuh nuhun kana pangrojongna parantos manco kana
channel pribadosnya. Nuhun atur nuhun. Atuh kumoy kasadayananya punten anu tacan nu teu kasebat ieu teh ya. Nuhun. Mugia sadayana araya dina kawilujengan oge sehat lahir sandareng batin. Atuh mugia sadayana anu parantos ngarojong kana ieu channel masing dibales ku Allah Subhanahu wa taala ku mangrupi-rupi kasayan anu langkung ageng kitunya. Mugia sadayana araya dina kawilujengan hatur nuhun sadayana. Mohon mangga urang lajengkeun deui. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ampura teuing mangkodi. Ya Allah, ya Rabbi hapunten abdi ya Allah. La ilaha illallah putus sangka mangkodir. Ampun teuing. Pokna Anggala nu harita sabari neuteub ka handap kana waruga mangkodir. Anu matak baluas pikeun ditempo. Nya poe atuh hate Anggala teu kudu ngarasa ngarakaca. Manehna ngarasa salah kacida. Kana paripolahna sorangan anu ngabalukarkeun nyawa mangkodir teu katulungan. Turucut we. Si panon Anggala nyurucut kana pipina. Sabari ngajengjan ngahuleng ngaraga meneng kalayan teu eureun istighfar. Sukuna nu masih dikaitkeun kana areuy bari posisi awakna ngadaplok jiga lono. Acan oge leler tina rasa reuwas tur baluasna. Ti palebah luhur kadenge sora tulung-tulungan. Kalayan nyamat-nyamat ngaran manehna. Atra pisan eta teh sorana Kang Ishak. Bangun keur manggih cilaka. Atuh teu talangke Anggala teh. Ari ngadenge sora sobatna nyalukan menta tulung mah. Harita saja ngabelesat. Anggala teh ngajaul muru kaluhur. Ucara nojer-nojerkeun sukuna kana batu nu naronjol dina sela-sela eta gawir. Sabari leungeunna luar rawel kana naon we nu bisa dirawel. Ubuhan kajurung ku rasa leuwas Anggala teh ditambah ku kamampuan Anggala nu metakeun jurus congcorang luncat. Anggala teh tepung silila ge geus nepi ka luhur. Ke tempat tadi basa manehna jeung Kang Ishak ngarejang komplotan nu ngiwat ngiwar sini teh. Nah atuh ari barang sok teh ka eta tempat Anggala kacida ngaranjugna leuwas nu taya papadana. Didinya teh Kang Ishak keur roroesan alatan awakna dibelitan ku oray nu sakitu gedena atuh mitra. Jeung anehna teh deui eta oray teh huluna mangrupakeun hulu jalma nu sidik hiji awewe anu gelis rupa. Kan pada harita terada kahalangan ku buukna teu pati jelas we tungtungna mah teu katempo pisan. Keuretan beungeutna nu sajelasna. Samalah
Make jeung kadua leungeunna oge harita teh katara kulitna sampulur pisan mulus gitu mitra mulus aduh ampun eta makhluk aneh teh keur cicilik kitu kan kawas Kunti puguh we atuh kata kukurayeun keur mah eukeur pan kirimna oge matak pikasieun mangrupakeun awewe geulis nungan saret dada hungkul kahandapna mah ada puguh mangrupa oray nu kacida gedena nu harita keur dipake ngabeulitan awak Kang Ishak kalebasupun nepi kana bitisna nu harita nangkuban sabari leungeunna muntang kana akar tangkal mahoni saliwat mah jiga nu keur obedol-bedol atuh mitra oray gede nu terus ngabetot sukuna Kang Ishak nu harita pageuh ti papareket muntang kana nya satakar kabek muntang kana akar teh sabari terus we jojorowokan bangun soak nakaranan atuh nyamat-nyamat ngaran Anggala mata kuatir atuh puguh ge Anggala nu harita ngajengjan jiga nu kasima ngarasa heran oge reuwas tur saumur-umur kakara teuing nempo makhluk samodel kitu mah di kawas di alam pangimpian we cenah atuh tapi teu lila ngajengjanna teh da puguh kagareuwahkeun ku sora Kang Ishak nu ti tadi jojorowokan nyambat-nyambat ngaran manehna saja minta tulung atuh coreh lah teh gaceleng we Anggala teh poho deui kasieun harita saja ngapabuk sirahna eta makhluk nu mangrupa cawene geulis rupa teh make jeung ngakulawing heula sagala rupa kana dahan tangkal kai anu rada jangkung nyada cek pikirna Anggala eta cara teh sangka namahan dayat gempur jurus gelap mawur anu dikawasa ku Anggala kata mah Anggala teh saja ngabongohan eta makhluk ku cara dek dibabuk palebah pundukna di tukang meungpeung balangah pikirna teh da sidik beungeutna eta makhluk teh keur ditujukeun ka Kang Ishak nu harita masih keneh rorowesan sabari kokowowongan eta makhluk teh bangun anu keur kaheureuyan asat ngajadikeun Kang Ishak minangka cocoowanana sabari tuluy we cicilik kitu kan jiga sora Kunti nah atuh ari hiuk teh Anggala nu nyuruwuk ti beh tukangeun da ngagempur pundukna ku jurus gelap mawur tepikeun ka nyuruwuk atuh mahiuk marengan awak Anggala nu ngalayang nah atuh ari cekuk pelentung teh awak Anggala ngadon balik deui ngajaul ka tukang porobot toradahan kai sing borobot para rotong alatan kakeunaan ku awak Anggala nu harita ngalayang ka tukang anu antukna ngagebru Anggala teh kageragana rungkun saliara aya ku aneh atuh da nalika Anggala tadi ngababuk punuk eta mangkeluk di atas siluman teu disangka kalakah ngadon ngancul kawas karet nu antukna Anggala kabawa ku tanaga sorangan ngalayang ka palebah tukang Anggala kawas anu teu dirasa kana naon anu karandapan nu kumanehna harita buru-buru we ngorejat hudang deui pikeun ngayakeun deui panarajang ka eta makhluk
nya ge sabenerna awakna teh karasa we ari karek lalinu mah jeung nyareri. Pangpangna mah palebah tonggong. Nu kabanting-banting meureun tadi teh nenggel pisan kana sababaraha hiji dahan kai. Nu tepikeun ka para reunggas atuh alatan kakeunaan ku tonggong Anggala. Mun ninggang ka jalma biasa mah atuh mitacan kalatih fisikna. Mana teuing we tulang tonggong teh matak pararotong. Pubuhan we ieu mah Anggala mah atuh daya tahan awakna kawantu kuat alatan meneng dilatih. Katambah kajurung ku rasa gumelan akan jadi sobatna. Nu harita keur diancam bahaya. Nya ge karasa linu jeung nyeri mah memang geus lain catur keuneun karasana. Harita langsung ngapelesat teuing muruka eta mah siluman. Ayeuna mah jeung make ngagunakeun bedog segala rupa. Nu harita kebeneran manggih ngagoler di teu jauh ti tempat manehna ngaragrag teh. Tigana mah eta bedog teh urut mangkodir. Nu tadi ngacleng basa dipake narajang Anggala teh. Atuh pelesat hiuk we. Bedog nu di cepeng ku Anggala teh diheumatkeun tarikna keranan. Dek dipake narok awak oray nu keur buburingkalan. Sabari buntutna masih keneh anger we ngabeulitan kana sukuna Kang Isa. Nu harita masih angger muntang kana kakar tangkal mahoni tarikna keranan. Sabari anger deui kokowowongan alatan soak meureun. Tapi acan oge Anggala teh nepi ka kumaha atuh lajengna ieu carita mangga diantos dina bagean anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Mohon aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.